Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna materi anu baris didugikeun nyaeta ngeunaan resensi. Resensi asalna tina bahasa Belanda resentie anu hartina nyaritakeun deui. Resensi mangrupa kagiatan meunteun atawa ngajieun hiji karya atawa kagiatan pintonan seni anu tujuanna pikeun mere informasi jeung ngagambarkeun kaunggulan sareng kahengkeran karya keur anu maca atawa anu lalajo. Tujuan resensi anu kahiji nyaeta mikaweruh kaunggulan sareng kahengkeran buku atanapi film anu diresensi. Anu kadua maparin gambaran ka pamaca atanapi nu lalajo ngeunaan eusi buku film sacara singget. Anu katilu ngasongkeun saran atawa kritik kanu nulis buku atawa sutradara film ngeunaan karyana. Anu kaopat mikaweruh ka sang tukang jeung alesan digelarkeunna hiji karya. Wanda resensi dibagi janten tilu. Anu kahiji aya resensi informatif nyaeta resensi anu ditepikeun kalawan umum tur singget tina sagemblengna buku. Anu kadua resensi deskriptif nyaeta resensi anu medar atawa ngebahas tiap bab atawa eusi buku kalawan wincik. Anu katilu resensi kritis. Resensi kritis nyaeta resensi anu ngulas wincikan buku kalawan ngagunakeun metodologi ilmu kaweruh anu salajengna nyaeta lengkah nyusun resensi buku. Anu kahiji pilih buku anu diresensi anu alusna mah nyaeta buku anu bestseller. Anu kadua maca kalawan daria alusna mah sababaraha balikan. Anu katilu catetkeun hal-hal anu pikatajieun sareng anu kurang pikaresepeun. Anu kaopat catetkeun naon pandangan hideep naha eta buku teh payu satanapi henteu dibaca. Anu kalima tulis judul resensi hideep. Anu kagenep tulis identitas buku nu diresensi. Anu katujuh susun raraga resensi anu rek ditulis. Eta lengkah nyusun dina resensi buku. Kitu oge lengkah dina nyusun resensi film hampir sami wae, cuma bentenna mah nyaeta anu ieu mah nu diresensina buku sedangkan itu mah anu diresensina film. Sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.